Saya udah hurungkeun. Salami sih. Corona kena itu. Itu diganti corona ke suara dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui mitra dangu sareng Mang Barna. Sakumaha biasa unggal saban wayah kieu, Mang Barna bade mangdongengkeun deui kangge mitra dangu sadaya. Supados ulah nyangkolong teuing kana waktos mitra, mangga urang teraskeun hanca nu katuna. Sok kaparayun sadayana. Sampurasun mitra, wilujeng manco di channel resmi Mitra Dongeng Mang Barna. Kada hilap jempol sareng subscribe na supados channel ieu lanjut mitra. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna mitra. Carita kalayan judul Dedemit Curug Sangiang. Dongeng anu dikarang ku Kileuksa kalayan didongengkeun deui ku Mang Barna. Upami telepat hanca anu katuna teh dugi ka lemah dieu yeuh upami telepat mah nya. Ngan angin ngahiliwir leutik karasa tiis meuni nyecep kana awak. Jalil ngahegak da jantung ngaratuk bari jeung can ngarti kana naon-naon anu bakal tumiba ka dirina. Jelema anu opatan anger teu ngomong. Ting bedega bari ngarejengan Jalil atuh Jalil teh teu walakaya. Da direjengan ku opatan napasna ngahegak bakat ku capek. Keur kitu durudul aya nu datang. Aya kana 8 urang narob ngariung Jalil ting polotot ting buncelik kawas nu hayang ngalegleg ka Jalil. Iya urang Jalil teh. Cek salah saurang bari nunjuk ka Jalil. Dijawab ku nu mawana. Laras juragan. Iya Jalil. Malepet. Laras ieu. Pokna sopanaker. Ku cara kitu Jalil jadi ngartieun yen mahena teh diculik ku sarombongan jelema ngan sorana uluh nu apal. Sidik jadi lain urang lembur dungus. Ngan sakitu-kituna nu ngomong teh eueuh deui tuluina ngan ukur make isyarat. Ngan sakitu-kituna nu ngomong teh eueuh deui tuluina ngan ukur make isyarat. Guruduk Jalil dibawa ka hiji tempat kadeukeut tangkal Ki Hyang. Rega areureung di dinya diriung ku 10 jalma. Kabeh di baju hideung malah aya anu ngajingjing bedog. Setan teh sasia atuh aing rek dikumaha atuh. Jalil teterjelan hayang lesot tapi eueuh nu nemalan. Kalabek aya nu nonyok kana tonggong karasana seueul. Aduh, setan atuh. Jalil bari melengking. Dina waktu anu sarua, laneuheun eta pasir aya anu ngagulusur hideung. Sakapeung ka ciri aya cahaya moncorong sakemaran gorobas gulusur sorana saheng. Aya lian iwati orai gede teh nu keukeuh hayang lewat Jalil. Aing mawa katenang hati lamun jan hasil lewat si Jalil. Ayeuna mangsana ayeuna waktuna anu alus. Rasakeun sia Jalil. Geura bageakeun awak kaula. Kitu cek ki jalak roncenak anu wujudna orai gede. Ngagulusur sakapeung ngaburingkal huluna celengeu matana moncorong gulusur-gulusur seor mani seah mata keung. Barang tapi kasih si gawir regi jalak teh eureum huluna celengeu irungna ngameu bau manusa. Leok mengkol gulusur jukutan oyag terus rebah kagiles ku awak orai anu sakitu gedena. Urutna meni ngabulungbung. Asa ngameu bau manusa. Sahayu. Ceki jalak roncenak beri terus lumampah ngajuk-juk ka hiji tempat. Kurawil buringkal gulusur orai teh mapai kana gawir. Tetela bisaan sakitu gawir rarumpil jeung mani gurawes teh ngan sagulusur. Nu akhirna gawir geus kaliwatan tuluy ngalogodor meulah kebon eurih sorana seah. Majuna ka palebah Jalil anu keur diriung ku jelema nu baju harideung teh. Beuki lila beuki deukeut. Akhirna anyog kanu dijugjug reg orai teh eureun. Matana moncorong nenyokeun riungan jelema irungna nu seukeut ngameu bau si Jalil. Aya di dieu si Jalil teh geuning keun sia teu kudu galembur namun kitu mah keun sia ditewa ku aing. Cek jalak roncenak bari terus maju lalaunan ngintip anu keur ngariung. Harita teh Jalil geus dilesotkeun tapi teu dicarekelan. Diriung ku 12 jelema nu samakta pakarangna kabeh ngajingjing bedog. Harita teh nu jadi gegedugna ngomong ka si Jalil. Jalil, dengekeun ku sia. Bisi sia panasaran aing rek ngabejaan ke sia. Aing teh logo jodoh bakal maragat ke nyawa sia.
sabab sia geus jadi ulun-ulun pangacau anu ngaguyurkeun lamun dongus ngarugikeun jelema loba. Nya ayeuna nyawa sia bakal paturai jeung raga bakal modar jadi tumbal pasir leutik. Cek eta jalma ngomongna dari anak keur bari melong ka si Jalil anu keur nangtung di tengah-tengah bari kekerot amek. Bangsat, saha anu sanyana atuh. Teu perlu nyaho, sumah moal papanggih deui jeung aing. Geus, ayeuna mah ulah loba pikiran. Geura papatkeun jambe modal geura sambat indung bapak. Setan aras atuh, bangsat nahina ka aing atuh. Lajeng Jalil teh luncat kanu ngomong tadi. Maksudna mah rek nampiling. Tapi eta jalma likat mundur. Adi baturna ngajeng ka hareup kap-kap. Jalil ditembak kuduaan. Jalil adu belajar babadug tatajong bari jeung sosoak ngabudalkeun amarahna. Talian dina tanggal kiang, urang siksa. Cek eta lalaki. Harita kene Jalil teh dideukeutkeun ka tangkal kihiang rek diparogod ka tangkal kai. Tapi karek gen apal kana tangkal korobas gungsur. Orai nyampeurkeun. Ari sabab mun Jalil geus dipaehan ku batur manehna asa karebut hancengan. Gebeg sarerea ngarenya geret ka tempat datangna sora. Ana bre hulu orai celengeu matana moncorong jiga baterai sakembaran. Nya pugu kabeh ge soak nengok kitu mah. Wah, orai. Jelema pating koceak pating garalo sieun ku orai anu sakitu gedena. Cileung gegedugna luncat ka tukang. Padek, ulah lumpat, padek. Tapi da geus kapiheulaan babar saha nu rek wani ngadek. Karek ku nempo buringkalna ge jelema teh geus soak da pugu oraina badag atuh jeung panjang. Jebak kadenge sorana meni ngaheos matana bolotot jeung. Jelema teh lumpat komo si Jalil mah. Atoh asa aya kasempetan. Belecek bang lumpat di babaranting. Teu sirikna notog-notogkeun maneh. Aduh, orai gelo datang deui. Aduh, gelo teh nganyampeurkeun ka dieu atuh. Cek Jalil bari terus mangbrung, lompat deui ka lembur. Jalil salamet teu tulus disiksa. Tapi hatena keung deui sabab orai teh teu oleh nutur-nutur ka manehna. Ki Jalak Roncena nyaho yen si Jalil lompat buringkal awakna ngaburingkal. Kuluna Malik melong ka si Jalil nu geus mangbrung. Gulusur maju rek mudag Jalil. Tapi lalaki nu tadi nitah ngadek luncat rek megat. Badaugna meni ngakurilap. Hiup. Ngampul. Kawas ngadek gulungan karet. Si Jalak Roncenak amakeun. Buringkal Malik heula breh lalaki geus ngahembatkeun deui bedaug rek ngadek. Ki Jalak nu tadina teu niat ngaganggu nu sajen ge jadi amek. Lantung buntutna kaluhur hiup. Dibabukeun ka eta lalaki. Gero aya nu ngabejaan awas ada buntutna. Jeung nu rek dibabuk teh luncat. Tapi elat. Buntut orai leuwih tarik hiup cebet pingpingna beunang kebut ti beubeut bari ngoceak. Wah! Kulitik kugulingan dina eurih. Blaknang karaku margung. Bumi alam asa poek atuh sirahna karasan asa berat. Buringkal orai teh ngaburingkal huluna calengeu kadenge disada mani hos-hosan. Matana moncorong bikagilaeun atuh nenyok kitu manusia jen geumbeur. Jeung laluncatan ngajauhan eueun wanieun deukeut deui. Bodor! Aya nu hidang ngabejaan ka baturna supaya ulah gagabah. Lantaran geus puguh oraina gagah lain lawan-lawanan. Baladna boro-boro dititah dina henteuna ge geus harideng laluncat sieun ku orai. Cul weh nu kabeunangan mah pada ngantep teh aya nu wani nulungan. Ari Ki Jalak Roncenak da maksudna ge manehna mah hayang udag si Jalil. Atuh geus eueuh nu ngahalangan mah malik deui gulusur ninggalkeun eta tempat. Kabur deui nyusul Jalil. Gerobas gulusur. Dicukutan nepi karebah atuh. Pajet kagilas ku orai anu sakitu gedena. Sedengkeun si Jalil lompat manu ti babaranting ka cida pisan sieuna. Tunggul dirarut satang dirumpak teh sanyana. Geus teu noli kana naon-naon. Tina awahing ku hayang gancang, napas ngahegak kesana ngucul. Jadol teh. Salamet tina genggaman nu garelo bet jeuh si orai edan atuh. Aduh, ampun. Da aing mana sial-sial teuing atuh. Cek Jalil bari terus mangprung lompat ngajugjug ka lembur. Cileng-cileng luluncatan suku nu raget ti kakarait teu dirasa. Mun labuh gewat ngorejat lumpat deui bari ngahegak lantaran sieun kasusul ku orai. Nya harita Ki Jalak Roncenak terus mudag awakna nu gede panjang ngagulusur kadenge sorana sea. Tapi kasaheng mata keung. Huluna celengeu letahna lel-lelan Ki Jalak Roncenak mani gergeteun. Biasa nama manehna teh boga ilmu ras jeleg. Di mana aya niat ka hiji tempat langsung aya di dinya. Tapi ayeuna mah ilmu eta teh teu nerap sabab dicabut heula ku ratuna dibekukeun teu aya gunana. Ki Jalak Roncenak gogorowokan ngancam si Jalil. Tina hatena mah ngomong biasa tapi nu kadenge ku Jalil mah ukur sora nu kakakokok.
matak malingkak bulu punuk. Hiuk kaya angin ngagelebug seah nebak na tatangkalan puguwe kayaan teh jadi mata keung, mata sieun. Jalil terus lumpat meniti babaranting. Sora orai asa beuki deukeut. Cilaka atuh, budak deui wae si edan teh atuh. Mitra, Jalil terus lumpatnya akhirna Jalil kawilang unggul. Najan bari jeung nyareri suku oge teu burung tepi ka imahna. Gajeng kana golodog borobot dengar panto kubrak-brai muka blus kajeruk gebrug dipereutkeun deui sakaligus ditulakan sarta dihalangan ku meja ada sieun di ruagu orai. Sanggeus aya di jero imah gubrak mebeutkeun maneh ngajapapang nang karak bengkang napasna meh-mehan pegat. Tina awahing ku capek panon burial buncelik torojol ma urwi. Sia teh mabok deui. Hinu me sia di gugulukeun. Ieu udag setan maneh teh naon? Ma urwi bari meuneur samping anu ngaleleke da bieu teh geus hare. Nu ditanya teu nemalan kalah ngalempreh bari peureum. Hesangna kucur lain teu kadenge nu nanya teh ngan teu kuat ku capek geus teu mikirkeun naon-naon. Ya, mata ke kudu nurut ari kakolot ulah sok bawa karep sorangan. Inu manya ka anak tapi nah maneh beuteut daek ngadenge kana omongan kolot. Urwi terus we kukulutus amak ka Jalil anu memang liwar. Gek mah Urwi teh diuk nyarane kana bilik anakna diantep sina ngajapapang teu ditulungan teu dirampa-rampa acan. Atuh Jalil teh jongjon we ngajoprak. Kacaturkeun Ki Jalak Roncenak nu aya di satengahing perjalanan. Awakna ngagulusur di barungku sora anu saheng mata keung. Jol kasih Cilemur langsung nguru ka imah Jalil. Dapal keneh najan poek ge da puguh geus mineng kadinya. Tapi barang bus kalamur kawas anu geus kontan dipapag ku sora anjing anu manting. Rageg ngagogogan bari ting srebet lumpat puguh kaayaan teh mani geunjleung. Ngageuingkeun nu geus hare ngabejaan nu nyaring keneh. Tapi Ki Jalak Roncenak teu malire. Manehna mah terus ngagulusur bus ka jalan gede ngaleor huluna celenge. Diudag ku anjing salima-lima mani rageg matak ganeng. Kurang ajar anjing setan deh. Nu kieu nu ngaganggu kana tujuan aing teh awas ya. Ki Jalak Roncenak lila-lila mah ngarasa jengkel. Reg eureun heula buringkal awakna ngaburingkal sarta huluna mali ka tukang. Sebrot ngabulakeun peurah ka anjing anu pangdeuketna. Gaik-gaik anjing teh disada rubuh terus kekerjetan hos pae. Salaber hiji ngadeuketan ka palebah hulu Ki Jalak. Teu handa parah dia dicapluk sakaligus. Leg dileg-leg hirup-hirup anjing teh kontan jempe teu disada deui. Ditukangeun ngabrul anjing sejen. Rame disarada celepung buntut Ki Jalak Roncenak ka luhur. Hiuk keblug sabaraha kali ngababukan anjing. Gaik-gaik anjing teh ting kowowong terus nalamru teu hudang deui. Malah aya nu pejet remuk kababuk ku buntut naga. Bulusur Ki Jalak Roncenak maju deui ngajugjug ka imah Jalil. Akhirna jog anyog. Reg Ki Jalak Roncenak teh eureun matana molotot sumuhurung kawas batre sakembaran. Awakna ngacepat buntutna ngamai ka kebon sampe nu aya di pipir imah. Gerok Ki Jalak Roncenak ngagorowok tina hatena menantang ka Jalil nu geus ngabalukarkeun manehna jadi kieu. Hei Jalil kaluar sia manusia edan. Sia kudu tanggung jawab sia nu geus ngabalukarkeun ka aing. Tapi ka kieu hayu bijil sia Jalil. Ya aing Ki Jalak Roncenak sia Jalil. Itu dina hatena mah tapi nu kadenge ku Jalil sora orai nu kakakokok di pipir imah. Sorana bedas mata keung matak mawingkak bulu punuk. Malah lain ngan kadenge ku Jalil wungkul tapi ku sakumna urang lemur dungus sorana tarik matak mawingkak. Kadenge ku urang lemur dungus teh. Gebeg Jalil ngarenyag korejat hudang napasna ngahegak beungeutna katara sepa. Malah mah Urwi ge ngajenghok ngadenge kitu mah. Ret ka anakna. Jalil, sora naon eta kakak kokok? Kitu geuning. Kok cenah. Kok. Sora naon eta? Orai atuh mah. Orai gede, orai panjang ih. Budak-budak uing eta teh ka uing budak-budak bae. Aduh, kudu ka mananya nyompot atuh. Uing teu sanggup ngalawan ih. Saralieun teuing atuh. Jalil ngabiri-gidig hatena asa peot bujurna mengira rempodan beungeutna sepa geus teu ngaharepkeun kana salamet. Maruk sora orai, yeay, sakede kumaha orai na eta sorana geus sakitu tarikna, yeay, kok cenah, aduh, orai na naon atuh? Baik gede deui deh, weh wah mun ngaringkuk teh, sakamar pasti penong atuh,
Astagfirullahaladzim. Orang nahaon atuh. Mitra dangu nugunam catur kapegatku sora orai anu kakak kokok deui. Sorana tambah tarik matak maruringkak bulu punuk jalil ngayak-yak sieun teu kangihan maneh. Bujurna hitut muruput. Ari ki jalak roncenak usik lalaunan. Tapi ngadupak tangkal kai segede leungeun, pletok buru rubuh ngadupak tangkal gedang, bletok potong burulu gedangna murag. Maju lalaunan kadenge saheng matak gegebegan. Kadene deui ku Jalil. Maksudna mah ngancam meureun nita bijil ka Jalil. Rek diajak ijen ngadu jajaten tapi Jalil teh boro-boro bisa bijil. Ku cicing ge geus asa kasiksa. Maurwi samara polah gempeur dibere kitu mah. Mitra dangu kocapkeun Pak RT jeung kanca-kancana tadi teh basa ngadenge sora anjing anu rageg kontan KBG gugap kana pakarang cugceg kana obor. Urudul bari jieu ti imahna masing-masing teh unggal tempat ketempo aya obor ngagebur tepung jeung baturna. Bekinilah beki loba ngagulung di buruan imah Pak RT recok ngaromong si ditanya aya naon si bejaan mah orai datang deui meureun cek suhinta bari nyakel itu mana bajanta cek labe bari luak lieu kabeh milu neangan hari tek teh eueuh bajanta mah biasana sok pangheulaan harita mah teu kate mong ngirung-ngirungna acan lah kenaon make nanyakeun bajanta sok aku goreng wae ka kuring keun bae antep lah ayo urang nangkep orai ayo cek suhinta ya benar hayulah bisi ngaruksak manten cek Mang Rusman dari bari nyakal jamparing ayoh na manehna mah beurang teh ngulik nyiptakeun pakarang nu bisa dipake merangan orai di kajauhan ya nama tuh yuk bisi ngagalaksak manten cek RT nya tujuan kana usul Mang Rusman dasar area ge geus niat rek musir orai malah mun bisa mah hayang newak tapi tang teu teu gampang sabab orai na kawilang badag nyum. Bring sadarea idit ngajuk-juk ke tempat datangna sora anjing anu rageg meuni ganeng. Legedet aleutan obor meuni ngantai haseup hideung mulak kaluhur. Sora dampa suku mane tinggal beli nu rada borangan mah bari leumpang teh luak lieu kowe da sieun aya orai di jalan. Akhirna jog anyog ka imah Jalil. Reg sadarea ngaraneug bari taki-taki Pak RT ngarasa heran lantaran orai teh kadinya deui wae datangna. Mang Rusman kerung anu sajene ngarasa kaget, nah orai teh kadinya wae. Ayo, sidik orang ayo di dia, sidik itu mata noncorong tuh. Ayo gunakan sekarang, podaran bisi ngaruksak manten. Cek labe bari ngacungkeun obor. Sok sabawara urang maju, Mang Rusman geus nyabut jamparing gonewana geus dipasangkeun siaga rek manah musuh. Cileng-cileng duaan kanu leganya ka tumak meniseukeun. Serbu! Alabe mere komando, kawas komandan di pangberangan. Yuk balesur dua tumbak dilempagkeun lempeng kana beuheung orai nu keur calengeu. Tapi barangkeuna langsung tumbakna teh milai tapi kangelup. Glupak gagang tumbak teh murag ngagoler hadeupeun orai. Hiu paratuk tumbak sajenkeuna. Tapi sanasib kuprak murag ari orai teu cecel boncel kulitna teuas jaba leueur seseukeut tumbak teh nyoledat. Panah matana ku aing geus ya dipanah. Cek Mang Rusman bari ngalalempeng jamparing ngincar mata orai anu heran moncorong. Jepret belesat jamparing milepas lempeng kana mata orai. Tapi barang rek tapi orai ngaliuk pletak keuna kana bangusna. Jamparing teh langsung potong pluk murag hareupeun orai. Mang Rusman gogodeg tapi teu ponokang harapan langsung nyabut deui jamparing da cek pikirna ari keuna kana matana mah piraku teu nanclep. Sing lempeng kana matana tuh man. Tadi lempeng mun teu ngaliuk mah pasti keuna. Mang Rusman bari ngeceng dari mata naga jamparingna tinggal ngalepaskeun cepret hiuk belesat jamparing dilepas di lempeng kana matana tapi orai teh jiga nu nyaho lep huluna teh kahandap malah menyelodor ka palebah Mang Rusman belesat jamparing melepas korosak kana daun buah gajeleng Mang Rusman mundur da sieun dibura ku peurah. Weh kurang ngajar dong hayo serang gunakeun pakarang hayo kalabe gogorowokan deui mere komando. Hiuk pelawar tumak nu aya keneh dilempagkeun deui tapi da anger taya gunana. Najankeuna ge seseukeutna nilep terus murag tanpa dayana. Balawar batu segede kalapa dibaledogkeun kana huluna. Tapi plos teu keuna wow hulu orai teh calawak. Breh mata keung di korona kacaangan ku obor. Hi mata king diapeun. Domah hiji mangan sasalawek jigana teh. Urang ajar ieu manusia ngaganggu wae ku naon manita aya nu ngarti ka aing. Nah dikira aing derek ngaruksak gitu. Hanya gal aing teu bisa ngomong. Namun aing bisa ngomong.
Cek hati Ki Jalak Roncenak bari terus usik buringkal awakna ngaburingkal borobot pagar kadupak tapi kaamur adul atuh. Buriak jelema teh nying rai sieun ku orai samarugna rek narajang. Bududul batu ngahujanan Ki Jalak Roncenak tapi deuh hartina. Teu karasaeun najankeun ge boro-boro nyeri teu getek-getek acan. Sisit orai kacidakanna kuat jeung heuras leueur deui. Kulantaran geus loba deui anu ngaganggu akhirna Ki Jalak Roncenak teh usik. Awakna ngaburing kalalaunan terus hidit ngagulusur ninggalkeun eta tempat. Gero RT jeung lebe patarik-tarik ngomong nitah mudag ka eta orai. Jelema riab lalumpatan badi maredogan orai ti kaanggangan da teu wani ari deukeut mah sieun dibabuk ku buntutna anu heuras. Ari Mang Rusman gogodeg lantaran hasil pagaweanana teu aya hartina, jamparing sababaraha siki teu aya gunana. Gagal wae kudu kumaha modern orai nya sakabina-bina teuing. Mang Rusman kukurutus bari ngajingjing gondewa manehna leumpang nuturkeun baturna. Sora batu tinggal beli sora jelema pating jorowok ganeng mata keung. Tapi Ki Jalak Roncenak masa sewe lumampahna teh awakna nu badag tur panjang ngagulusur lalaunan ninggalkeun lemur dungus. Nu akhirna gulusur ka walungan lep ngalalep kana cai terus maju ka girang dina dasar walungan. Jol ka leuwih Sang Hyang terus asup kana sedong. Geus didinya mah buni moal aya nu wani ngaganggu sabab tempatna hara-haraeun keur jelema mangan keur Ki Jalak Roncenak pikabetaheun. Gagal deui niat aing teh ieu tapi robah kene waktu. Keun bae najan ratusan tahun ge ku aing moal burung ditungguan. Satungtung si jalil can modal aing moal bakal bisa ngalaksanakeun bakti ka manusia. Cek Ki Jalak Roncenak bari terus ngaringkuk huluna celengeuk. Mitra dangu kocapkeun di luareun sedong. Nyatana di luhureun leuwih Sang Hyang anu barala harieum jeung gawirna luhur nang tawing. Jelema teh ngajajar, obor ngagebur hurung didinya ngadadak ngebrak caang kahibaran ku seuneu tina obor. Malabe jeung kanca-kancana leungiteun tapak orai teh tadi asup ka walungan tapi ngeles teu pugolosna. Keur mah peuting ongkoh jaba walungan teh beuki ka girang tambah heureut, tapi jero gawirna gurawes loba batu seukeut anu nyaloh cor. Kumaha yeuh? Geus ngiles deui wae si setan panjang teh tah. Lah, keun bae Malabe. Geus kejadian pokona mah sakieu ge untung. Urang teh bisa ngusir orai anu sakitu gedena da cacak lamun manehna ngalawan mah. Heuh saha nu bisa ngayonan cing saha? Kumaha ayeuna tuh? RT. Balik we lah. Cek Mang Rusman heula nemalan. Dewek mah tadi hayang ijen jeung orai teh euy, hayang lah. Ngajajal. Suhinta nemongkeun kasombonganana. Pikiran Mang Rusman ngomong ngate atuh Mang Rusman panas hatena. Hari dewek kumaha gitu. Dasar wah hayang nangkap orai. Malah pangna ngadeluk nyeunan jamparing teh hayang ngabocoskeun matana sina kojor. Cek Mang Rusman tanesna keur. Ulah loba teh ngomong kos lain kolot wae hayu. Urang baralik anggur mah. Jeung sing waspada bisi orai geus nyapak di lemur ke. Hayu Palabe ngaleos ini dituturkeun ku Pak RT jeung nu sejen tungtungna bring baralik di kalembur bari recok ngaromong. Kawas kamari saja jalan teh rame ngaromongkeun orai aneh. Cag urang tuna heula. Kocapkeun jelema anu tas nangkep jalil teh. Harita teh ngariung di hiji pasir nulungan gegedugna anu ngacoprak lantaran dibabu ku orai teh. Kumaha teh naon kudu dipigawe ku urang ye? Cek salah saurang bangun bingung awak jangkung gede pakarang samakta tapi dibere kitu mah leungit ka wanina. Urang nulungan heula anu cilaka we, keun we urusan jeung kuwu mah gampang ye da ngartieun sugan. Ayo balik heula we. Tuh mitra akhirna sararea satuju ragayang nu cilaka teh digarotong beuring balik ka lemurna. Eta jalma-jalma teh ting juringkang dinu poek ngalut mapae jalan satapak ngajugjug ka lemur Cibulan anu lumayan rada jauh leumpangna salse. Bari mawa gegedugna anu humargung lantaran awakna asa pasiksak dibabu ku orai teh. Cag ieu ge tuna heula. Kocapkeun jalil nu geus aya di imahna. Harita teh aya di tengah imah jeung Mak Urwi basa ngadenge sora orai mani ngayak-yak bekat ku sieun. Beungeutna sepake sangna tiis mani nyorolok. Tapi basa ngadenge loba jelema hatena rada teger deui manakomo geus ngadenge orai ngajauhan mah. Lelemutan ge asa karumpul deui. Long hate jalil ngemplong umurna asa katumu ku urang lemur. Renghap narik napas jero. Tawai geus babaraha kali ngancam ka uing atuh. Malah mangudag dikasieun atuh. Aneh pugugen hanaon dosa uing dararasaan teu boga hadas ka orai atuh. Ulah nyebut teu boga dosa Jalil. Maneh teh gede dosa loba nganyerikeun jelema malah loba korban jiwa gara-gara maneh.
eta teh dosa ngaranna gagabah teuing ngomong teh ye. Tapi naon hubungan orai jeung dosa uing atuh. Saha nu nyaho eta orai teh kajajaden ti para mojang anu kumaha geus dipaehan. Ari mah da uing mah teu maehan atuh. Ulah mungkir sajalih. Beuki loba mungkir, beuki loba pidorakaeun, ilang bara tobat, minta dihampura kanu boga urusanana. Maneh teh ka aki kasam ge maksa tapi kangancam rek maehan. Ta eta teh kasalahan maneh hungkul. Jeung deui kami mah gede kacurigaan. Orai teh lambangna putri nu matak buah orai teh arwah para mojang nu geus dipaehan ku maneh. Mun roh nangan hiji pasti oraina leutik. Kulantaran loba ieu mah jadi we oraina teh gede. Mun maneh nambahan korban para mojang eta orai teh bakal ngagedean deui. Wah, segede naon boa. Ulang Jalil teh ngahulang ayeuna mah kapangaruhan ku omongan Mak Urwi anu ka mana bae da teu dipikir heula ngomong gitu teh sangkan anakna eling. Tapi asupna ka Jalil mah memang jadi pikiran anu daria sabab pikiran anak keur kusut loba kasieun jeung memang rada boloho deui. Percaya we ka indungna teh ngan aya untungna jadi rada sadar jeung mimiti bijil kasieun. Mah, wah nya hari manehna make teu percaya kami teh geus kolot ieu, geus legok tapak genteng kadek jabas eutik-eutikeun ge nyaho kana elmuna. Apan kami teh murid Aki Kasam, dirakeun teh ka harti ku maneh. Mak, imat uing teh eungit atuh. Keun bae, ulah susah, malah mah kudu atoh, sabab dina jimat eta pisan datang nama malah ka maneh teh ieu Jalil. Tapi uing sieun ku orai atuh mak, kudu kumaha atuh. Maneh isukan kudu hinit ka Pasir Logor, tepungan Aki Kasam. Maneh kudu penta dihampura, sarta maneh kudu sasadu, kudu ngarumasakeun salah. Saterus namun maneh hayang salamet, kudu nurut kana papatah ti Aki Kasam. Tah kitu. Ya, isukan rek nepungan ka Aki Kasam atuh. Long hate Mak Urwi ngemplong bunga ngadenge kitu mah atuh teu loba pikir deui. Mak Urwi mah asup deui ka kamarna geus tarasa tunduh. Komo da bang balu hate sasat geus leungit, teu loba teuing pikiran tentrem hate mah sarege tibra. Itu deui Jalil geus ngobrol jeung indungna mah hatena rada lelerebus ka kamarna, goledag kana kasur, terus bebereuman tapi kakerekna ge bangun nyegrek ngalalana di alam impian. Ari di luar geus jempling deui sora anjing geus repeh nu kadenge ukur sora jangkrik jeung cihcir, sakali-kalieun sok kadenge sora toke disada dina tangkal nangka. Angin peuting ngahiliwir ngoyak gendang daunan arnag pating harulang. Nya dina kaayaan kitu urang lemur anu tadina ngudag orai geus daratang deui langsung baralik ka imahna masing-masing. Kacaturkeun isukna. Panon poe moncorong di tebeh betan cahyana sumirat nyaangan buana. Dipapag ku recetna sora manuk sawareh mating kaleper ngicis jangjang bangun anu galumbira naker. Dina kaayaan kitu Jalil geus nyaring sarta geus sagedang dan malah mah geus sasarat. Dina cangkengna nyolegreng bedog sirahna diiket. Diuk dina bang barung bari ngelepus udud roko daun kawu. Hari panona melong kaburuan tapi jika anu jalarauh paninengan. Da pikiran anak keur malaweung inget kana naon-naon geus kajadian. Kekitu torojol indungna. Reka mana maneh Jalil? Jadi geus dangdan. Reka Pasir Logor teh atuh mah. Rek nepungan Aki maneh. Nya atuh. Rek minta tulung sabab uing teh sieun mah. Orai gede teh ngukuntit bae ka uing atuh. Kumaha mun uing dilek-lek orai atuh. Jalil ayeuna mah terang-terangan ka indungna. Renghap Mak Urwi narik napas panjang rada ngemplong hatena sabab anakna geus beda sikapna jiga aya parobahan maju kana eling sadar kana kasalahanana. Syukur ari boga pikiran kitu mah Jalil. Jig tepungan Aki maneh sarta maneh kudu menta dihampura omat. Kasalahan maneh teh nu bareto kudu dipupus, ulah ngabiwirang kolot ye. Muga-muga Aki maneh bisa nulungan sarta bisa ngelekeun si orai teh ya. Kade mun aya nu nanyakeun uing, ulah dibejakeun ka Pasir Logor atuh. Uing teh hayang bunyi ulah kanyahoan ku batur atuh. Nya satuju jig gerah init. Lung Jalil teh ngalungkeun kuntung kaburuan jung nangtung bari menerkeun tali bedog geus tarap tibral mia ngajug-jug ka Pasir Logor. Indungna bungaheun neuteub ka anakna nu beuki deula beuki jauh akhirna les teu kaciri. Muga-muga we sing salamet si Aki sing daekeun nulungan. Garentes hate Mak Urwi bari terus asup ka tengah imah. Ayeuna mah katara biasa deui, teu nguluwut kawas biasa, sababang balu hatena mimiti leungit. Kebat lampahna Jalil.
Hari tate panon poe geus luhur panas geus mimiti karasa malah mah Jalil ge geus ngesang. Tapi awakna seger lempang na mending ngagedig malah mah sumangetna oge beuki ngagedur. Langit lenglang taya aling-aling, alam endah matak betah dan daunan saleger aroyag bating harulang kata baku angin leutik, sedengkeun sora manuk krecet di sarada patemalan jeung baturna. Wah, biar aku aing kudu elek ku orai atuh. Aing merek guguru kaki kasam bikeun nalukeun sakabe orai nu gede jeung nu leutik kudu taluk ka aing atuh. Nah asana teh make kudu elek ku si panjang atuh. Rasakeun dina hiji mangsa mah aing bakal ngodaran sia atuh. Cek Jalil ngomong sorangan bari terus lempang mending ngagedig teu eureun-eureun. Eta omongan Jalil teh kawas nu ngahiji jeung angin. Kabawa ka sakuliah jagat ari Ki Jalak roncenak najan wujudna orai, tapi apang jero-jerona masih iluman nu gagah sakti, awas panenyeona seukeut pangdengena. Harita teh keur ngaringkuk ke dina sedong bileuwi Sang Hyang. Gebeg ngarenjag kaget huluna terus celengeuh matana bolotot letana lel-lelan. Hatena panas sabab ngadenge ancaman ti Jalil anu nyata-nyata ditujukeun ka manehna. Ya bawakna asa panas-panas kaduruku nafsu anu ngagedur. Keur mah eukeur geus teu ceup ti bareto ka Jalil teh katurug-turug ayeuna narima pirasat kitu pokoe mending ngagidir nafsuna amek ka Jalil. Kurang ajar si Jalil boga tekad goreng ka aing. Rasakeun kira aing ge moal cicingeuna dikira ku aing teu kadenge gitu. Uring kal ngudar gulungan awakna logodor kaluar tina sedong brus kana cai leuwih atuh cai teh ngadadak oyag ngagolak jiga kana geun lini. Teu kungsi dilaburial cai leuwih ngaburial pucung hulu orai bijil tina beungeut cai. Burilak matana bolotot terus lel-lelan letahna. Memeh usik deui gular kiler matana nitenan kaayaan bisa budeureun leuwih. Breh kenca katuh gawir cadas nang tawi nglukutan sarta baraseuh. Loba cai nu nyak celakan. Luhureunana ngaguyun areuy-areuyan. Nu raweuy ngagantung dina dahan-dahan kiara anu ngaroyom kana luhureun leuwih. Atuh kaayaan di dinya teh poek saneom hieum teu pikabetaheun keur jelema mah. Tapi sabalikna pikeun Ki Jalak roncenak mah ngeunah-ngeunaker. Rasakeun Jalil moal isuk moal apa gitu aing oge dicorang sia ku aing mah. Kitu cek Ki Jalak roncenak bari gulusur maju lalaunan tapi kulantaran awakna gede teu burung we ngoyageun cai leuwih tapi kakeplok ka sisi sorana pating saleor. Logodor kana gawir cadas terus mapai lalaunan. Bungkal pengkol milihan anu bisa diliwatan. Mancat kaluhur rek ngajorak Jalil anu keur aya di satengahing perjalanan. Sagtuna heula kaayaan Ki Jalak roncenak. Urang malikan deui ka Jalil. Harita teh manehna teu eureun-eureun lumampah leumpang mapai jalan satapak. Beuki lila beuki deukeut ka pasir logor nu akhirna joga anyog anu dijugjug. Esangna mani ngoprot sarta napasna ngahegak. Gok hareupeun imah Aki Kasam paromana marah mai. Kacapeh teu karasa sabab sidik. Aki Kasam aya di imah da ti pawon ka ciri aya haseup ngebul. Cirining aya seuneu di hawu ngandung harti pribumi aya di imah. Kabenaran atuh. Aki Kasam aya di imah atuh. Cek gerenengna bari terus muru ka lawang pawon nu molongo. Di pipir loba hayam keur ngoreh nu anakan mah diriung ku anakna nu leutik keneh. Disada pating cariak. Rek Jalil teh eureun deukeut lawang ana bareh Aki Kasam keur diuk dina jojodog. Bari ngasur-ngasur seuneu. Sahengeng sereng da keur nyangu. Ruhak marakbat di jero hawu. Aki atuh. Cek Jalil ti lawang rek Aki Kasam teh ngaliuk. Katara tarangna kerung. Mane teh si Jalil. Aki mah make nanya sagala. Biar aku poho deui ka uing atuh. Bari asup ka pawon ngek diuk gigireun Aki Kasam. Masih keneh colohok lain poho deui ngan asa teu disangka. Bet kadatangan Jalil kadinya pan bareto teh inditna ge bari jeung mawa pikakeuheuleun. Mana komo sabada datang maurui anu saolah-olah maido ka manehna. Aki Kasam teh sanyana geus embung kaunggahan ku Jalil teh. Kunaon cicing wae atuh inget keneh ka uing teu. Cek Jalil eueuh pisan tata kasopanan. Maneh teh anak si Urwi. Cek Aki Kasam kawas anu teu wawuh. Nya mohon atuh Ki. Nah make nanyakeun deui apan can pikun Aki teh. Biar aku mah geus poho deui atuh. Teu alus ah. Cek Jalil bari nyerenge. Aki Kasam ngahuleng. Panonna melong kana seuneu anu hurung di jero hawu. Seeng saheng mani nyeng sereng haseup sangu mulek kaluhur. Ari Aki Kasam mikir, nah kudu kumaha yang hareupan Jalil.
Tapi lila-lila ras inget ka zaman nu geus kaliwat hade goreng oge. Jalil teh kasebut incu na sabab Ma Urwi teh dikukut ti lemut dipiara ti bubudak atau anak nage sasat incu Aki Kasam. Saja batik itu Aki Kasam aya pangharpan sugan we Jalil teh lila-lila mah eling kana nengnongna cager pohara mitra kabujang nengnong dugi kadihlah insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.